matak hakikat manusia teh geuning sarua entong ngaragrageun darajat batur pedah sangsara, entong ngaragrageun darajat batur pedah bodoh. Dah hakikatna urang pinter teh ayana nu bodoh, urang beunghar ayana nu miskin, urang jadi pejabat ke karena gedenya jasana rakyat. Kaasup nana gerhana bisa ceramah di dieu teh ayana jamaah leungit jamaah, nah urang rek ngomong jeung temok. Matak urang teh geuning kudu ngahargaan batur Pak, matak nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur, tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak hirup jelema nu alus sok geura silih ajenan jeung batur. Kadar eta beda tata cara heukeun bae we. Ustad barareda carana teu jadi masalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia bisa merdeka lantaran lalakon perjuangan antara TNI, Polri jeung rakyatna. Ku nilai persatuan jeung kesatuan jadilah Indonesia. Mun aya NU silahkan jadi NU nu bener, mun Persis spek jadi Persis nu bener, mun Muhammadiyah mangga jadi Muhammadiyah nu bener, jamaah tabligh silahkan jadi jamaah tabligh nu bener. Ai geus balener mah meureun moal silih ganggu. Bahkan kaditu rek jadi Islam nu bener, Kristen nu bener, Hindu nu bener, Buddha nu bener, moal pernah aya terjadi make jeung silih ganggu antar agama sababnya rakelan balalener. Ieu mah bener hiji diparebutkeun jadi kaitu teh asa aing pang benerna. Padahal hakikat hirup mah sarua keneh. Lalaki jeung awewe pan beda wujud beda bentuk dihijikeun pan lumayan. Borosot Cipejuh tuh ku beda ngahiji teu geuning eta bijil budak. Coba hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Matak artina urang tong anti dengan perbedaan. Kahirupan setiap manusia sarua, ilmu bakal nyamperkeun, pangkat bakal nyamperkeun, jabatan bakal nyamperkeun, beunghar bakal nyamperkeun, tinggal nyiapkeun wadahna. Jadi rakyat wae geus goreng hate komo jadi pejabat moal teu goreng pucus ya teman. Mata kuring yakin lamun di dieu aya para pejabat tinggi, boh kades, boh camat, boh bupati, kuring yakin wadahna geus aralus, matak ayeuna hadir teh naon anjeunna sadar kuring meunang rakyat, kuring oge deuk datang ka rakyat. Bener. Da pak kades nu hade ge nu kitu atuh. Aya rakyat maot sumping, aya nu hajat datang, matak hayang 2 kali 3 kali tinggal widi we ka rakyatna, diwidian deui kumaha ceuk rakyat Allahu Akbar coblos deui jadi deui. Ai kitu mah nu ngalegeg teu sudi teuing rakyat boga pamimpin nu ngalegeg. Heeh. Tuh. Matak ragrageun darajat urang teh atuh hareupeun manusia, nu penting mulia hareupeun Allah. Sabab hirup manusia ukur sesebutan. Jelema bodoh siksik meuli ka batur, keur mah bodoh geurehan ka batur, maka Allah moal mikeun ilmu. Naha keur bodoh wae geurehan ka batur, komo geus pinter moal teu ngalayak batur. Keur sangsara wae panasan ku batur, batur beunghar majarkeun menang nyegik, batur beunghar majarkeun menang nuyul, maka moal mungkin disebut bakal datang ka beungharan. Keur miskin wae kitu peta kahirupan, komo geus beunghar moal teu sombong ku hartana. Bener. Ternyata maju jeung mundurna manusia gumantung wadah eusi hatena. Ai kitu mah batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli sawah ratug angen, batur nyeun pila si eta ka rumah sakit, atuh isukna batur meuli motor nada paeh. Kunaon hate panyakitna, matak ngadangdanan lahir leuwih enteng katimbang ngadangdanan batin. Nyieun masjid sabada kieu nepi ka beak 1, sekian miliar babari Pak umat Islam teh baleunghar ku infak ku sodako jadi ieu masjid nu hese mah ngeusian. Tah cicing matak ulah waka bangga ieu masjid badag ieu gede toongna salat subuh lamun aki deui keur naon gede-gede teuing. Ya. Iblis moal mungkin Pak nu ngaran iblis teu sanggup ngajadikeun bapak jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya bapak jadi jelema ria. Sarua keneh. Lamun iblis teu sanggupeun ngajadikeun bapak jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya urang jadi jelema ria. Sarua dorakana. Talung nafsu cicing di nu jahat katempo jahatna daripada nafsu cicing di urang-urang teu katempo jahatna.
maka hakikat nu ngaran hate hayu urang kosongkeun jiwa sangkan gampang narima karena pengetahuan. Atur nuhun. Tuh jiwa kosong mah da enjoy ya. Dihina, dicaci, dimaki sabodo we da kahayangna. Lamun bapak nyieun gedong isuk aya nu ngomongkeun gedong tong aneh saha eta nu hayang gedong. Lamun pak kades aya nu ngagogoreng saha eta nu hayang jadi kades. Simple hirup malamun Pak Ustad di dieu aya nu ngagogoreng aya nu ngahina Pak Ustad hampura tong kasigeng antep we saha eta nu hayang jadi ustad bikeun angguran mah. Sabab resiko hirup manusia moal mungkin salamet tina bibir jelema moal bisa salamet sabab manusia sifatna barareda matak mengeus amal ibadah mah ulah karena manusia tapi amal ibadah mah kudu karena Allah Ta'ala disebut we ikhlas. Sahade-hadena Pak Kades saalus-alusna Pak Camat sahebat-hebatna Pak Bupati ke hareupeun nu ngewaeun marujiteun nyaan. Maka gerak eureun urang nerangkeun kaalusan ka jelema nu ngewa naha si eta lain cager kalah kabeuki ijid geus teu percaya we. Cobaan ku bapak cing ngareupan gresok jelema ngewa tuluy terangkeun kaalusan urang dilak si eta kunaon si eta tena goreng. Kahirupan setiap manusia bersihna jiwa bersihna hate itulah wadahna manusia anu hade. Matak siapkeun wadahna anu bener siapkeun wadahna nu alus. Kadang-kadang jalma geus kosong jiwana geus kosong hatena dalah-dalah mah boro-boro ti manusia boro-boro ti kiai boro-boro ti ajengan sakabehna oge bakal jadi bahan pikeun ilmu pengetahuan. Bapak bisa awet rumah tangga lantaran lalajo nu bangkrut rumah tangga tuh. Pak Kades bisa menang jadi kades naha lalajo tinu keok wae nya atuh tadi saurna aya ibu dewan ti PDI kunaon anjeunna meunang heueuh lalajo tinu eleh da kuring oge bisa kieu teh lalajo ti ustad gagal. Saha ustad gagal hiji nu wani narip harga kudu sagede kitu padahal mah agama mah da teu meunang di kitu-kitu. Daek bere henteu entong nan piraku ari masjid 1M kabedag ai urang datang ka dieu teh di ongkosan. Tuh. Well. Sae alhamdulillah. Tuh. Matak jiwa, Pak. Ngaran-ngaran jiwa geus kosong maka kadituna bakal gampang. Tapi lamun jiwa kotor bandungan ku ibu. Lampu sakitu caangna bisa katempo lamun panon bari beuntak. Lampu caang moal katempo lamun panon bari peureum. Kaalusan batur lamun hate goreng moal katempo kaalusan batur nu aya gorengna. Tapi lamun beuntak ieu panon, beuntak ieu hate bakal katempo sanajan batur nyieun kagorengan ngan saukur saeutik. Tah urang teh manusia teh kadang-kadang masuk poho sok mukakeun panon keur batur nutupkeun diri akhirna kadituna nunutan. Pan-panon ieu mah panyakitna ge dua, hiji nunutan, kadua sare. Jelema nu nunutan mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ai keur nunutan angka hiji katempo, angka 0 teu katempo. Koropak dadakan geblus nu 100 disigeng ku DKM, hade mani infak, aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur. Datang ka imah pemajikan nyampak ka dieu Pak, kemana keur beas ngahuleng harita keneh. Naha mah kejeung ngahuleng, tinggal 11.000 deui. Pan langsung istighfar harita keneh astagfirullahaladzim. Kunaon bapak istighfar? Wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok bebeja ka emak, bapak teh rek ngasupkeun anu 1.000 ayeuna bapak nunutan ngadon geblus nu 100. Kumaha ceuk pamajikan? Ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Ngadon saruana. Nunutan. Kadua penyakit panon sare. Geblus ka masjid poe Jumaah kerek. Batur khotib sare, batur ngadoa sare, batur salat sare, beres salat si eta nu bakal ngocobrot di luar masjid. Teu hayang cenah Jumaahan di Majalengka. Nah cing teh kunaon mah jeung teu hayang. Deh, ustad nage saresat kitu. Cing teh sia mah gagabah ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teu sesat kumaha cenah masjid bener agreng ai Jumaahan, eueuh khotib, eueuh khutbah, eueuh wiridan acan poek di jero nage. Tanyakeun nepikeun lanceuk cing telur bener ari di dieu Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah ceuk saha ceuk si itu tong dianggap naha molor ti barang datang. Tah posisi urang teh sok sare Pak
naon maknana sare lain sare panon ieu datang peuting tang tutunuh tapi kade sare panon batin jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur tapi si eta poho teu apal kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga amalna leutik asa panggedena nyalahkeun wae ka batur well ta sadeo atuh da matak pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Seorang kekasih bertemu dengan kekasih 2 poe, katilu poe galau. Bapak papangi jeung pamajikan 2 poe saminggu pasea. Eueuh kaindahan, Pak. Hakikat nu indah adalah pertemuan diri urang jeung diri urang. Matak hayu urang wawuh kana kagorengan sorangan ulah wawuh kana kagoreng patutan batur keur nanahaon batur dihisab urang dihisab na ari urang ti ayeuna geus ngahisab amal batur nanti iraha urang di SK-an jadi malaikat hisab mah amal urang masing-masing Pak nu beunghar geura hisab di mana harta dipake naon nu miskin geura tanya sing sabar dina hirupna ta ieu teh ngahisab amal sorangan matak hakikat nu miskin mah yai amalna ge gede masjid sakieu badagna boga duit 10.000 nyumbang 5.000 gede hareupeun Allah naha 10.000 dikaluarkeun 5.000 setengahna harta dikorbankeun nu beunghar boga duit 500 juta sanggup barang bere 250 tuh geus udon geuning moal berarti heueuh mere eta oge cenah 2 juta gede cek bapak bawa ka hareupeun Allah leutik kebul sabab kaluar tina angka 250 juta talung 5.000 kaluar tina angka 10.000 mata kuring ge hargaan jelema miskin teh bari jasana ge gede ibu ayo nu maot nu miskin mah pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan ayo nu maot pangheulana nyokot pasaran ayo nu maot kakamperan ngamandian ayo nu maot tahlil 100 poe si miskin pangheulana matak lamun di dieu nya aya jelema anu beunghar tuluy mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta asongan pacul mangga ngadamel kuburan sorangan tuh gitu aya pasaran geura bawa ku sorangan tak aya boeh muntel sorangan eueuh nu nganterkeun jug acrok-acrokan sorangan manusia tetep zon politiken manusia adalah makhluk sosial anu butuh ku batur urang bener ge hakikatna mah butuh ku nu jelema salah kantenan para pejabat butuh ku rakyat mana bukti eta geuning 6 tahun sakali diayakeun kampanye berarti butuh bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi, insya Allah, lamun abdi jadi. Dah hakikat tempat atuh talung eleh sebener. Sok lamun di dia aya nu nyalon kades tiluan. Nu menang mah Pak hareupeun manusia bisa menang, tapi hareupeun Allah bisa eleh. Na ari ibu nagih janji kanu eleh kanu menang. Sok ngomong ulah keung sok. Jika nu sarieun. Ari ibu bapak nagih janji kanu eleh kanu menang. Kanu menang. Lamun nu menang bisa nedunan janji nah berarti menang dunia menang akhirat ngan lamun nu menang tuluy teu bisa nedunan kana janji menang dunia ngan hina akhirat cobaan ge managi janji teh kanu keok geus pan maneh teh basakur kampanye teh deu kieu buktikeun cukup bari ngadilak apan keok matak sing hade jadi pejabat sing menang dunia sing menang nepi ka alam akhirat sae pokona malah nyaho da urang ti Bandung teu apal pokona di Bandung mah sae teh alus oh di dieu mah well pokona di Bandung mah lamun Bapak Bupati Dadang Supriyatna nyebutna bedaskeun gitu bangkit edukatif dinamis agamis sejahtera kitu Kabupaten Bandung mah di dieu mah sae oh engke bisi anu protes nah cenah make jeung nyebut sae teuing daru bahasa Bandung pokona bahasa Bandung saya teh alus Pak nya ieu dieu mah teu nyaraho teuing teu apal da eueuh nu ngaharewos ngan sakadar ngawangkong we jeung warga cinta kumaha ibu di dieu sae nya cek pikiran kuring mah saya teh alus geus titik nepi ka dinya teu hayang apal ka ditu mah iya rupiah namanya apal orang begitu saya oh bener Pak guys hadirin kaum muslimin orang tinggal bersyukur Pak
masjid parantos nyampak diresmikan parantos ayah ngabangun masjid entong terlalu bangga teuing ku badagna ieu masjid ku miliaranna ieu masjid lamun salat subuh aki-aki wungkul artina orang boga tanggung jawab kahiji toong ieu masjid ngabentukna ieu jawaban masjid lantaran nilai persatuan aya paku aya semen aya pondasi aya kai aya kenteng aya segala rupa teu silih tonjolkeun geuning eta kakara jadi bangunan. Lamun umat Islam geus bisa guguru ka ieu masjid maka umat Islam bakal katempo kekuatanana umat Islam bakal katempo persatuanana tapi ayeuna umat Islam keur cerai-bereina keur pecah belahna naon sababna loba fitnah ti sisi jeung ti gigir bebengok penjajah zaman bareto. Asli bari lalakon perjuangan depan aya bapak polisina aya bapak TNI na aya ustadna ngatak ustadna geus tong hayang jadi polisi bisi teu kamentalan dari ustad mah hiji karakterna kudu lentong punten kalangkung maknya rek newak penjahat punten bari ditewak maknya kitu. Bapak polisi mah kudu bobog kudu dawog kudu heuras kudu badag sorana matak dina upacara ge geuning bapak polisi mah bagian nyiapkeun bendera apa kepada sang saka merah putih orwok rok leres pak tuh bapak polisi bagianana tah lamun lebe lamun kiai entong popolontongan bagian ngadoa terakhir ngan ngadoana wayahna ulah dihususkeun sabab pahlawan sa Indonesia teh moal anggeus ku 7 poe pak sayulillahi al-fatihah Presiden Soekarno hiji Muhammad Hatta hiji batur balik urang kikian haben kumkeun keur kiai atuh bapak TNI bagian maca undang-undang wawog dawog matak ibu-ibu lamun rek neangan salaki alus nama kaajengan sabab ajengan mah kieu umi tos nyangu teu acan abi wios puasa we matak rata-rata ajengan eueun genut begung we pak lamun bapak polisi bapak TNI naon sababna gera nyangu siap 86 kitu pak disiplin heumereun eta ge teu apa tuh bapak TNI tugasna bagian maca undang-undang mapahna ge pan TNI kuat digubro-gubro blodog yo ge kok dugitukeun ge nya maca kitu tah coba Pak Ustad kieu Pak Ustad dina upacara langsung geuning bapak TNI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI Pak kabayang teh lamun ku ajengan unang kurum we unang RT bari mau proposal masjid naon maksudna kuring kigituan iya Indonesia bisa ngawujud Indonesia bisa maju Indonesia bisa hebat karena segala rupa kekuatan cicing dina kekuatan masing-masing. Islam bisa kuat silahkan dengan NU-na dengan Persisna dengan Muhammadiyahna entong sok paadu renyom tina perbedaan nu penting satu tujuanana adalah teologi alias ketuhanan well kadar eta beda tuh bae we ya ge kuring geuning ieu teh di kopeah Pak hapunten nya habis sih gitu bisa digenggeureukkeun cenah ustad eta mah teh di kopeah da tuh nginyeum aya ustad nu di udeng aya nu di kopeah aya nu di sarung aya nu di jas keun bae sacarana sacirina nu penting maknana sarua keur ngomongkeun Islam keneh Islam kuat tah masjid lamun kitu. Ya mah da 11 jeung 2 tilu teh beres-beres. Nu 11 anggeus, nu 2 tilu acan ngaliwat ka masjidna. Can anggeus yo. Puguh nu 2 tilu ngamuk. Tong sok kitu. Bapak kepala desa dakwah ku cara kebijakan tanda tangan. Bapak camat dakwah ku cara kebijakan. Bapak bupati dakwah ku cara kebijakan. Pak Ustad dakwahna bagian ngadoakeun. Ibu Dewan dakwah dengan cara rapat paripurna jeung segala rupa mawa aspirasi rakyatna kahayang rakyatna nepi ka nolol rutilahu nepi ka nolol PIP
leres ibu dupina ibunya anu ti PDI teh apal tina tiung ge ka ciri talamun itu buah Golkar tuh tuh sok silahkan berjuang dengan gaya masing-masing tapi satu tujuan Indo asli nu 11 nu 23 tak di dia loba nu 11 loba nu 23 tak teh Pak jujur ngawaradul teh nu pugu mah loba nu henteu matak nu 11 pek pigawe ku nu 11 nu 23 pek pigawe ku nu 23 bersatu demi Islam maju. Pak Ustad Pak Kiai sok ngahiji naon sababna Ustad mah bagian ngadoakeun pamarentah ulah ngaledek harga cengek mahal Jokowi disalahkeun pan aneh tuh balik pisan presiden teh harga cengek kuat mahal cek urang nu salah lain presiden maneh sawah lega nah tuh teh dipelakan tong sok nyalahkeun batur hirup memeningga pariksa awak sorangan bener lamun aya pejabat tuluy teu kapilih deui entong sok nyalahkeun rakyat salahkeun si lain geus jadi poho ka rakyat ari kitu mah jiga ibu sumping ka dieu meureun urang teh nya aya beban oh iya geuning calon anu kamari teh geuning nyalon deui ah basa ayeuna ge datang minimal ku daek datang da rakyat mah teu butuh duit geus laloba rakyat tak kecuali lamun nu beunghar hayang BLT teu bersyukur eta mah gedong sigrong mobil mewah sawa lega kongkorong boga ai RT teu mere BLT dicarekan aya keneh pas saya teh nu kitu teh gedong sigrong mobil mewah sawa lega RT kuat diedan-edan RT gelo RW edan situ kunaon ari ibu batur meunang BLT aing henteu yai cing pan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawa lega ya bae we da hayang ngamuk si eta nu kieu teh cirina teu bersyukur ku hartana da jelema nu bersyukur mah lamun beunghar tuluy kabere BLT lain kitu datang ka kadesna Pak Kades Hampura emak mah gedong sigrong mobil mewah sawa lega maknya emak kudu kabere BLT deuk dipulangkeun pangmikeunkeun kanu hakna pepeurieun emak mere henteu atuh ieu we hakna pangmikeunkeun ku RT jeung ku RW na ta eta nu disebut bersyukur mah lur tapi da anger bisi keprok ge anger baru utuh heuh ya keheul atuh mata ngawujudna ieu masjid ku nilai naon nilai bersatu persatuan dan kesatuan tuluy toong wage Rudolf Supratman pernah nyiptakeun lagu Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya tu dua engab aing ngomongkeun batur tarik teh sekali deui hiduplah Indonesia Raya tu dua tanah jumpa darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku tu dua Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu tu dua hiduplah negeriku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya tu dua Indonesia Raya merdeka merdeka negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka Indonesia Raya wage Rudolf Supratman nyiptakeun lagu eta meunang mikir Pak di jerona aya bahasa bangunlah jiwanya bangunlah badannya berarti ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun badan nyieun masjid babari nu hese mah geus yanana
ibu hayang gelis enteng tinggal di bedak tinggal di lipstik nu hese mata ngagelisan hate da geuning teh saeutik bedak kanal bibir beureum tapi haseum beungeut bener ya so geura rumah sakeun pangaosan kieu enteng ulem ustad hadirkeun jamaah cokot sound system tagogeun dreg-deg ceramah beres bubarna naon hasilna anu goreng hate kadang-kadang ngomongkeun ustadna teh nah ustad kitu tadi kopea goreng hate teh keur jelema nu alus hate bakal ungeuk-ungekan heueuh hirup urang teh kudu aya perubahan jadi sifat jelema teh dua Pak di mana aya nu resep moal anggang ti jalma anu bakal ngewa keun bae da kahayangna bener mun di dieu aya jelema nu resep ka kuring pek tuluikeun ceramah nepi ka angeus heuh nyata urang mah geuleuh ka maneh teh wih tong maksakeun naon sababna jelema nu kapaksa maka dituna jadi goreng bener bangunlah jiwanya bangunlah badannya pamarentah nyieun jalan itu babari da Indonesia teh negara kaya nu hese mah eta rakyat ngomeanana lamun ku kades wayahna jumsih jumah bersih kumaha ceuk rakyat yo gue nu mareunang bantuan inilah nu kenyataan kejadian teh kitu ibu ayeuna siri ku bantuan batur padahal mah geuning eta ibu ge anu teu meunang bantuan teu burung we awak gede matak nu ngaran hirup bebas hate itulah kunci utama yuk urang ngabangun ieu masjid tapi bangun oge jerona masjid urang lalajoan Nabi Muhammad kumaha cara ngabangun masjid kumaha cara ngabangun di jero masjid suburna masjid nembongkeun suburna jelema di luar masjid ari urang mah suburna masjid ku jamaah tapi loba jamaah nu teu kabelaan ku eta masjid bener nah kumaha ari Kangjeng Nabi Muhammad toong ku Bapak Kangjeng Nabi mah masjid teh dijadikeun alat pikeun berjamaah tapi oge berjamaah na hate berjamaah lahir berjamaah na batin sehingga ku masjid loba miskin katulungan loba yatim kabantuan geus teu peduli umat Islam make jeung ngasongan proposal ka nagara geus teu kudu lamun bener ibu Islam kuring Islam boga dalil infak jeung sodako kembangkeun infak jeung sodako maka majelengka moal aya yatim nu teu kabelaan moal aya miskin nu teu katulungan sama jelengka kompak kabeh ti mimiti pejabat nepi ka rakyat barang bere infak sodako nagara bakal aman Pak lain haben nyalahkeun di luhur bari urang tara barang bere ijo kesal atuh da leres Pak tuh sok bisi teu percaya iya nu hadir aya 1000 jalama lamun ngaluarkeun tong gede 50.000 we saurangna kali 1000 sabaraha tah pangitungkeun 5 kali hiji 5 juta Pak 5 juta serenkeun ka DKM urang ayakeun santunan keun yatim beres pengajian ieu teh tuh yatim teh kabelaan beres pengajian tuh miskin kabantuan geus teu kudu urang barang penta ka nagara tapi umat Islam kudu mikir sorangan alias mandiri sabab dalil infak aya di Islam dalil sedekah aya di Islam tapi naha poe ayeuna jujur-jujuran nganelkeun nagara we urang teh bari sok ngomong ke nagara jigana raos Pak Bupati lamun ceramah kieu Bapak Bupati jadi hegulem deui abdi wah keren urang silih promosikeun naik aya ngaran-ngaran jelema mangga we da urusan pemerintah mah Bapak anu tiasa abdi mah kacau mun abdi jadi kepala desa mau teu ngaco nah teu kaharti geuning jadi kades teh gaji ukur saeutik coba jadi penceramah aduh ibu alhamdulillah balenyang ka ditu balenyang ka dieu dus ongkoh amplop ongkoh coba kades haben sambutan kalah kabobol duitna matak mangga we abdi menyangakeun urusan pemerintah mamangga nyangakeun ka bapak jeung ka ibu ka ahlina ngan dorong abdi ge kudu jadi ustad ulah ngeunah ehe teu ngeunah dieon ari abdi ngadukung ka bapak-bapak ari bapak-bapak teu ngadukung ka abdi eta mah teu 10 teu 11 eta bisa we cenah Pak har ari jelema mah mutualisme silih pika butuh laras yo urang lalajoan masjid zaman Nabi keren nepi ka ditataan hiji-hiji kumaha sikapna Nabi ngarah masjid pinuh hiji tara lawanan kadua leah hate katilu bersih mana inkig Nabi ka masjid di tengah jalan aya nu nyebor kunaon ku kotoran onta diceborna ge
wangsul deui karorompokna ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul naha uih deui ti masjid teh aya nu nyeblok kunaon diseblokna ku kotoran onta kumaha Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul ieu teh deuk munculkeun pinuhna masjid Pak ibak ingkik deui ka masjid disebor deui balik deui karorompokna ditanya deui ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon diseblokna ku kotoran onta kumaha Siti Khadijah ibak deui we Nabi Muhammad istrina Siti Khadijah pas cocok mun ibu mun bapak init ka masjid aya nu nyeblok datang ka imah da lain kitu pamajikan urang mah nah hakang balik deui aya nu nyeblok kumaha ceuk ibu eueuh kawani maneh lawan jadi urang mah paingan masjid teu pinuh da kitu we bisa capekeun wae atuh heeh katilu kali dicebor deui balik deui kaopat kali ngahulang heula nah nungguan nu nyebor datang ke masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul kunaon telat henteu telat teh biasa we andai kata bapak aya nu nyebor di tengah jalan eudeuh ka masjid nu di masjid geus loba aya meureun 200 jelema da jigana dibejakeun kuring teh telat teh aya nu nyebor kusaha kuno di jalan kumaha ceuk di masjid ulah baka asar serang euy kana gelut di pikiran jadi urang mah aya nu diagung-agung Nabi Muhammad ari ahlak urang teu nyoko jeung jungjunan urang Nabi Muhammad matak masjid teh ukur bangunan jero nama eueuh jiwaan heeh udur we eta jalma anu nyeblok Nabi teh nah pangheulana mingpin umatna Abu Bakar Ali Utsman saha di antara urang nu boga duit leuwih geuning itu teh jalma aya nu gering dijajab ku Nabi dianteur ku para sahabat kunaon anjeun ya Rasul gering parna dicabak ku Nabi didoakeun Allahumma rabbana simudhibal ba'si isbi anta syafila syafia ila anta sifala yughadiru saqoma Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminan jareg-jeg poe isukan si ieu nu nerangkeun Islam arasup Islam hei dulur arasup Islam nah maka jeung kudu asup Islam kami kabita ku akhlak Nabi kami dolim ka Nabi tapi Nabi teu pernah ngabales kadoliman kami inilah masjid jadi pinuh waktu harita lantaran Nabi nemukeun bersih jiwa well ayo orang lieur dah nanya deui Abu Bakar kunaon si fulan teu datang ya Rasulullah anjeunna teu datang teh gaduh sametan kasaha sametanana ka warung mana nu deukeut masjid matak hampura ieu nyieun masjid ulah deukeut warung bapak-bapak geblus magrib aya duit teu bawa uduh hayang kopi hayang pan ngeslok heula ka warung dua poe teu naon aya sabulan mah pan wirang kumaha ceuk Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih kanggo naon ya Rasul pangmayarkeun karunya dipangmayarkeun jug wayahna bejakeun hei fulan hutang anjeun geus lunas geus beres wayahna ka masjid deui atuh ieu teh nerangkeun ka masjid ternyata Islam teh bagor breng ka masjid andai kata ieu masjid aya warga boga hutang ka warung deket masjid kira-kira deuk dipangmayarkeun atawa diomongkeun eta maksud urang teh mau teu dibahas dina jumaahan da jelema leah iman teu kuat iman naon cenah sababna eta boga hutang kuat eureun ka masjid wah murtad wajib dicarekan Pak akhirna teh batur teh nyieun deui masjid khusus keur nu boga hutang kacau hiji tah hayang suburna masjid ku jamaah babari ahlak urang saenggeus kaluar ti masjid tembongkeun kebersihan jiwa entong ngewa kanu salah sabab bener teh tugasna keur ngomean salah lumayan rada ungeuknya dua Abu Bakar kunaon si fulan teu datang deui udur ya Rasul kumaha ceuk Nabi sabaraha poe geringna 3 poe hayu atuh urang longok burang ti masjid teh Pak bari iuran datang ka jalma nu gering sabaraha poe anjeun gering saminggu geus ka dokter parantos biak sabaraha 3 juta ti mana duitna ti Bang Emok meureun meureun we da eueuh zaman baheula mah ngadi menyaditakeun zaman ayeuna we ti Bang Emok uluhkeun bae tong dipikiran ku kami dipangmayarkeun tah ke rumah sakitna tah keur daharna ieu nu nerangkeun ka umat ka masjid ternyata umat Islam teh perhatian ka jelema nu keur gering anu keur kasusahan lamun nepi ka kitu sa RT breng ka masjid kerennya paingan zaman Nabi masjid pinuh atuh Pak hingga di kuno udur tepan didoakeun ya Rasulullah
moga-moga anjeun parak milik deket rezeki panjang usia. Aya doa ti jalma anu udur ka Kangjeng Nabi supaya panjang umurna, supaya parak milikna matak tetela Nabi tara udur lantaran aya doa ti jalma anu udur. Ayeuna umatna heuh urang aya kanu gering urang osok kitu. Sabaraha poe RT gering ceuk kades ya. Ceuk kades teh gering, tak kades. Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter parantos. Beak sabaraha? 300.000. Kumaha ceuk Pak Kades? Sing kuat, sing sabar, kun bae RT ujian. Nempo teh nempo we jeung barudak sekdes ka urus umum, ka urus keuangan, nempo teh nemponya. Assalamualaikum. Kumaha eta perasaan, Pak? Da moal teu kieu atuh perasaanana, bebengok Kades ka aing. Aya ngadoakeun alus ti nu geuring, cadu. Kumaha ceuk nu geuring? Kahayang teh da karasaeun ku manehna. Nah dah beres ngalongok nu geuring cetet Kades boga lambung si ieu dendam RT des benyana geuring balik nempo teh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 meni akur aya deui nu leuwih nyeri kumaha ceuk RT sing kuat sing sabar. Inilah umat Muhammad, Pak. Paingan masjid hese pinu da urang mah teu pernah memperhatikan jelema di luar masjid. Ari Nabi mah selalu memperhatikan jalma di luar masjid. Bener keren sehingga ditataan jalma-jalma nu teu ka masjid. Inilah makna masjid, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Matak lalakon nu ngaran masjid kade masajidahum amirohum wa huwa kharubu minal huda. Masjid pak agreng-agreng tapi jauh tina pituduh Allah. Ulah pernah dipakai papasea, ulah pernah dipakai pi omongeun. Kadar eta atuh dina ibadah aya perbedaan. Heukeun we da masing-masing ge boga pikih masing-masing. Nu penting mah urang teh kebersamaan. Sabab nilai ieu masjid terjadi nilainya adalah persatuan dan kesatuan. Metode Gibarareda, metode ceramah aya metode NU mah metode nate gaya nate gaya rakyat. Matak ning di masjid aya pupujian heula geuning sepuh. Oh baheula abdi keur bolon rae geuning eling umat muslimin muslimat. Ngan jigana masjid badag kieu mah biheung. Udah teu nembungkeun masjid megah atuh. Kuduna budak ngora. Ayo orang berjalas eueuh da mikna butut teh maah salat subuh aya ret 6:30 maghrib agus kacau. Metode NU matak dilajengkeun pan Idul Adha sagedeung deui budak ngora teh kagoda ku gadget teh jeung HP atuh abah deui di masjid ai malum kolot pan takbiran ge napas pondok ari eta panjang. Allah Akbar Allah. Nah Ibu Seri akurnya Akbar Allah Akbar Allah ilah beak napas kuat. Hari itu aya keneh pan langsung pakai bahasa panyambung etaha ilallah makanya aya etah deh genggeureukkeun ku masjid anu belah ditu. Woi temunang bid'ah dolalah neraka naha manya ya takbiran make etah cing atuh da Allah ge ngamaklum sidik bengek matak bentuk ieu teh DKM-na bentuk pengurusna bentuk bendaharana bentuk sagala-galana mungpang mengpeng ieu masjid keur deukeut jeung pejabat manfaatkeun duit pejabatna lur ya Pak ya. Oh, minimal atau minimal tina gaji teh da duit 1 juta teh kudu kaluar 25.000 teh 1 juta kaluar 25 maka nyalametkeun nu angka 875 nu 875 tuang ku anak jadi soleh tuang ku pemajikan henteu galak katuang ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa sehat awak jag-jag hirup tuh nah geus dikaluarkeun nu 25 ngan lamun bapak-bapak boga duit 1 juta teu kaluar 25 maka artina kateleg ku anak badung kadahar ku pemajikan harak matak bisa di pemajikan galak tak bawa tah
katuang ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi panyakiteun dina hirup matak mending we hirup masing bager 20 tahun teu kaluar tina 1.25 geura siap-siap rumah sakit mana nuk diungahan daripada duit ke rumah sakit mending pake masjid lur tuh orang itu tuh genah benernya palamun gitu sok jieun ulah nepi ka budak yatim teu sakola ari ongkoh kudu sakola luhur ai geus sakola hese gawe pan lieur teh matak paingan kejenjangan sosial ayeuna terjadi Pak ayeuna Bang Emok teh nu salah lain rakyat lain saha nu salah hiji ustadna dua kadesna tilu RT-na opat RW-na ibu dewan bade ngiringan dina salah bae lah nya kalima ibu dewana kagenep bapak bupatina kaopat bapak kapolsekna katilu dan ramilna kalima jamaah pangaosanana nah karumed pan rakyat teh datang ka kuring mamanawian cenah gaduh aci 1 juta kanggo biaya budak sekolah kumaha cek kuring teu gaduh leos ka kades cek kades sarua leos ka RT cek RT kumaha dunungan leos ka dan ramil cek dan ramil sami leos ka kapolsek cek kapolsek sarua leos ka bupati era leos ka dewan sarua akhirna eueuh deui nu bager iwati budak parawan duaan mau motor Beat nya ngadorot teh gini aremo kelimaan bikeun KTP jeung kakak tuluy bari nangtung aku bersumpah dan berjanji nyieun perjanjian lamun hiji teu kabayar tanggung renteng kuno opatan nah sia teh ustad nepi ka apa pernah ngeclok nu salah teh geuning lain rakyat Pak tapi urang anu beunghar tapi teu bisa ngajamin ka rakyatna paingan Jamar Uman bin Khattab nalika aya garong gede aya bangsat nu ditanya lain bangsatna tapi nu ditanya adalah nu beunghar osok jakat jeung tarakna lamun jawabanana tara cek Umar meujeun anjeun jadi bangsat well tah kejenjangan sosial nu kadua di jalan-jalan ayeuna jam 8 karek kalaluar ka handap rok pono kaluhur you can see buuk di bareureman lamun kuring datang teh geuning juga langsung om check in om ibu ge apal pasti saha eta teu bisa dihina teu bisa diledek cing teh ieu mah ka dieu teh deuk ulin lain deuk nanaon asongan duit 250.000 ibu cing teh aya 2,5 atuh cenah 2,5 mah moal bisa di hotel da teu boga duit cing teh atuh cenah di penginapan 400 sarua atuh 2,5 mah di kebon buncis aya belah wetan kebon buncis tuluy aya saung 2 meter pasagi tah abdi mah di dinya ulah wakas udon cicing heula ge ke Malik Ngulon cing teh ieu mah duit teh kop bae mere ngan jawab pertanyaan bade naros senang ari aa cing teh kunaon bet gawe di nu kieu jug nyurucut cai panon cing teh nah mah gejeng ceurik cenah keur nahaon duit sakitu bari rek mere pertanyaan kitu mah ku kuring disimpulkeun cek ilmu psikologis lamun ibu ditanya ku salah kitu ngajawab ngadon ceurik aya beban anu gede teu bisa diomongkeun iya ge budak teh aya beban nu gede diputerkeun Pak pertanyaan anak cing teh gaduh ibu Rama tos teu aya berarti yatim tuh cing teh gaduh ayeuna salaki kabur tah abdi ceramah ka dieu unggal ceramah di teteangan salakina da aya fotona di dieu tah kumisna teh ipis ngumpul di sisi teh matak di teangan sing taranggung jawab lalaki ari kawin teh lamun rek diserahkeun secara pengadilan agama ngarah menang surat cerai lamun rek diantep ulah kitu-kitu beresan ti ayeuna nah deuk kawin bingung sabab ayeuna mah sieun keuna ku undang-undang nikah siri cek agama menang tapi ku nagara tidak diakui leres Pak tuh sing tertib urang teh administrasi teh lamun deuk cerai teh cing teh gaduh caroge gaduh ngan kabur cing teh boga anak 2 berarti teh randa anak nya sekitar umur 27-an geulis keneh Pak abdi ge rada kitu rada katarik kan hoream malahan mah ditanya deui cing teh ari di ditu aya kades aya cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun aya camat aya dewan aya cing teh bupati aya apaleun neng yatim piatu uningaeun osok cing teh barang bere ka neng ka yatim piatu ulah kasigeng nya hampura lain cek urang da warara dul wungkul mun keur kampanye jiga nu heueuh geus jadi mah wadul hampura lain cek urang cek si eta urang eta hampura lain cek urang cek si eta cing teh aya di lemur neng ustad aya kababad kabeh lur
cing teh eta geuning ustad mah osok ngomong sodako jeung infak osok barang bere ka neng pan sidik neng yanti piatu sarwana ustad ieu ukur mentingkeun dirina sorangan pak abdi ge kasigeung asli ngan hampura tad lain cek urang cek si eta tah cing teh aya nu sok parangaosan seueur malam Jumaah sholawatan malam Minggu yasinan cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere ka neng pan sidik yatim piatu neah nu parangajian ukur pa gimring-gimring pa alus-alus tiung ukur pa hade-hade baju hampura bu tong kasigeung lain cek urang cek si eta tah tuh kabeh geuning kababan cing teh aya di ditu bapak polisi jeung bapak TNI aya bagian pengamanan musuh ti luar jeung ti jero cing teh osok barang bere ka neng pan sidik cing teh neng yatim piatu jawaban nanti sarua apa tuh mun kitu mah paingan si eta gawe dinu kitu lantaran urang teu bisa meresolusi keur kasih eta bener coba lamun kabehanana jelema bersatu moal mungkin pak aya kejenjangan sosial kahirupan di jalan anu karar itu matak ulah wakamonis naraka kanu kitu da abdi mah panjung nanya deui cing teh neng eureun we mangga cenah abdi riren cing teh kudu kumaha ngarah neng riren da abdi ge apal cenah wala takrobu jinah ngagebeg pak nama ge ngagebeg zaman kiwari mah bonon ge bisa ngadalil geuning cing teh neng eta apal dalilna wala takrobu jinah uninga da abdi teh siang mangaos ngan wengi abdi teh kieu teh dipikir-pikir buah jamaah ti dieu cing teh neng nepi ka apal eta wala takrobu jinah uninga cing teh arek eureun mangga cenah abdi riren naon cing teh syaratna tikah abdi ku aa hoream ustad kawin jeung nu kitu rok pararenok kaluhur yuk kensi kuriak teuing ku umat dikumahakeun tamatak abdi ceramah di teh ditawarkeun ka bapak bilih bade yuk artina pak Islam teh masjid teh kudu jadi solusi keur kana kasangsaraan umat maka ieu masjid sakieu megahna hayu urang jadikeun solusi keur kesejahteraan umat lain haben ngandalkeun nagara atuh laras daya nu pangaosan ge sarua oi nu teu datang diomongkeun padahal mun datang jeung nu teu datang ge sarua nu teu datang ge ibadah poe ayeuna teh ibadah naon nu teu datang nyangu masak salakina datang bapak hapunten abdi teu pangaosan kumargi bapak teu acan ngabidian urang tuang we ibadah pak tanu paur mun datang ayeuna kahiji teu minta izin kadua can masak salaki teh keur papelengkingan dina kursi ibu datang ti mana maneh pangaosan lain nyangu heula ku sorangan we atuh pan pangaosan menika nah ada ladang pangajian teh gurger atuh watak ulah mentang-mentang merasa urang pangibadahna hakikatna mah cantang tu ulah coba-coba nyalahkeun batur sabab urang ge boga kasalahan anu sarua leres tuh asli tah watak ayeuna tah ieu masjid alhamdulillah tadi ngaharebos bade aya santunan saurna teh sabaraha jalmi Kang santunan barangkali yatimna teh aya 20 simbolis bae nya bade ku simbolis saurna teh bapak dalamun kuring bisa nyarankeun mabun bisa nyarankeun di dieu aya bapak sae di dieu aya ibu dewa rada pantes meureun Pak lamun bapak sae cicing heula ka mana arahnana ribut rada pantes meureun lamun pejabatnya yatim teh geura sok ku bapak gamarkeun budak yatim kadang-kadang cicing di jalan abdi sok panggih ti mana cing teh jang ti anu ka mana indung bapak maot ari ujang cicing jeung saha teu jeung sasaha na ka mana dulur jarauh ari ujang barang dahar ti mana saparan-paran we saaya-aya manggih di jalan watir panudoraka teh pejabatna nu kitu nah apanan undang-undang yang menembongkeun fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh jarang ceramah hareupeun pejabat kitu Pak meungpeung aya paling resiko teh diulem deui yuk urang babarengan atuh meujeul lamun bapak sae keun kuring ceuk bapak sae teh bagian bapak angkatna anak yatim disakolakeun dikuliahkeun meureun budak yatim teh moal direret ku juru panon wae baong jeung bedogongna maranehanana lantaran urang nu teu bisa malirekna bener atuh bilih bapak sae cenah urang bagi dua sok jeung abdi ngan samemeh abdi eudek pan abdi orang Bandung manya urang di eueuh nu mampu urang bikeun deui we ka ibu dewan
Saatos ku ibu dewan urang pasikeun ka camat, saatos ti pacamat urang bikeun ka kades. Meureun yatim teh Pak aya harga dirian. Nah para pejabat di belakangna adalah mereka anu mulia, maka budak yatim ge kabawakeun mulyana. Leres. Ayeuna santunan dibere 200, 300, 400 pake jajan beak. Komo yatim nu geus rada gede kana depo deh riweuh. Tuh. Bener ya. Matak sok hayu urang bebarengan. Mata kuring wani nyarita kieu teh naon? Heuh loba apleng-aplengan ka ditu jeung ka dieu jadi panggih jeung penemuan warga pangabutuh budak yatim agar sok sakola oge baju cumpang-camping bekal henteu paleres Pak hayang sekolah luhur henteu kabiayaan akhirna leos ka jalan ngamen gitu nih aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Dulu menderita, sekarang aku bahagia. Song 1000. Tong dihina. Justru tugas orang adalah sebagai para aparat negara, penegak hukum negara, bahkan ustadz sekalipun, hayu rawe-rawe lantas malang-malang putung, orang angkat harga diri yatim piatu jeung yatim, ku cara orang jadi bapak angkatna, bagian tina mereka na. Well. Tuh, mangga atuh saha nu bade ka dieu na? Badaya santunan saurna teh. Aya nu yatimna palimana? Yatim sareng jompo. Oh simbolis. Simboliskeun. Najwa Dedi Aroh. Oh Najwa Dedi Aroh itu ya kumaha? Mohon Najwa Putra Dedi. Oh Najwa Putra Dedi Ibu Aroh. Oh, pokoknya teh titipan gitu. Sareng Ibu Emo nya. Kanggo ngadugikeun wieu pentingnya ku bapak saya gitu. Ku bapak saya sareng Ibu Dewan. Ya, Ibu Dewan punten bapak saya punten. Nah, abdi teu apal saha enggeus sih bapak saya da nempotina baligo tadi. Saya wae. Aduh bapak hapunten, bapak supelit. Ketua Paguyuban Ketua Paguyuban Parahyangan Pasundan. Oh budayawan Pak. Alhamdulillah hatur nuhun Bapak. Punten abdi Bapak. Mana murang kalihna? Alhamdulillah aya berkah keur barudak ya. Sadaya nama 20 mong bilih nyita waktos ya disimboliskeun. Hapunten bapaknya abdi, hapunten. Sami-sami. Cimaung, Makam Eril, putrana Ridwan Kamil nya. Ya. Nuhun, Pak. Insyaallah. Mana simbolisna? Oh iya. Sareng Ibu Emohnya, jompona Ibu Emoh murang kalihna ya. Dek. Sini, Dek. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Pami biaya ayeuna ti saha? Ti Mama. Ti Mamah damel. Icalan. Dede bade dilajengkeun sakola. Ka mana? SMP mana? Banyaran. Lemur abdi atuh. Oh di diga aya Banyaran. Oh salahnya. Oh, Dede cita-cita hoyong jadi naon, Dek? Jadi guru. Jadi guru. Ku naon bet hoyong jadi guru? Jadi mau pernah jadi presiden lamun tanpa aya gurunya. Mau pernah jadi polisi lamun teu dididik ku guru, bener? Mau pernah jadi ustad lamun teu dididik ku guru. Jadi jabatan paling luhur adalah guru. Oh, mulia Ibu, alhamdulillah hoyong janten guru cenah. Guru naon heula ieu teh? Guru ngajait atau guru naon ya? Guru naon? Guru MTK. Guru matematika. Wah, bagian rumus. Liur. Ngitung duit anu eueuh.
1 miliar tambah 1 miliar 2 miliar ditempo mah duitna deh. Ibu damang nuhun ibunya. Ibu tos aduh pali dia bapak. Ibu neng pali dia. Ibu uninga ka bapak. Uninga itu uninga henteu ka abdi. Ibu ka abdi uninga gitu uninga gitu. Pami ka bapak palid itu uninga calon bupati, abdi mah calon ustad. Jadi ibu bade milih abdi bade milih itu. Nuhun ibunya. Mangga bapak. Atur deh salam. Suntangan deh suntangan. Iya nuhun. Tepuk tangan ibu. Alhamdulillah. Atur di punana gerhana ibu nuhunnya. Alhamdulillah sing sehat ibu. Ibu bapak sadaya sim kuring bade atur nuhun Pak. Moga-moga amin. Sim kuring saja amit mundur bade ka daerah Ciwidey deui Pak. Mudah-mudahan lain waktos tiasa patepang deui. Ibu-ibu sing sarehat, sing paranjang yuswa, anu keur ragrag ekonomina sing dibangkitkeun, anu keur goreng rumah tanggana sing disakinahkeun, anu keur udur sing disehatkeun. Atau moga-moga para aparatur negara oge anu aya di wilayah Majalengka aranjeunana sing sehat wal afiat lahir batin dunia miwa akhiratna. Ibu Dewan sing sehat, Bapak sae sing sehat, Bapak Kapolsek sing sehat, Bapak TNI sami sing sehat. Hayu urang rawe-rawe lantas malang-malang putung, urang kerja sama bari sama-sama kerja antara aparat jeung pamarentahna, antara aparat jeung rakyatna. Kakara didinya bakal terjadi bardatun thayyibatun warobun gopur. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur sawur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapura indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik cenebaran sari tutup lawang sigotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenuhun ka anu dipihormat Bapak Ustad Nana Gerhana anu parantos masihan tawasyihana insyaallah manfaat kanggo urang sadayana. Sepuh wargi hadirin sadayana etang cakapan we acara dina